Makanan orang kaya mah. Makan apa bini ya? Alhamdulillah. Tuh, naon sih anu rarawe kieu? Ari maneh ti kamari ni hayang-hayang ting anggur keur ngidam apa? Nya keur ngidam kadua kalina daripada dunungan lalaki nu meuli dening ke nu meuli mah dunungan awewe lalaki mah. Lain aya urang mah poho nya, poho. Nah, sok api-api poho. Lain maning keur ngidam bener ya teh keur ngidam. Ieu si Elis umur 25. Anjir meni jauh-jauh teuing nya anak teh. 24. Betot hiji meni kabina-bina teuing. Mane ieu usia mane sabaraha ieu? Terus arek 50. Mane sanggup deh eta. Nya sanggup teh sanggup kunaon? Berarti mane beukian keneh Nya atuh. heueuh atuh da normal urang teh. Oh normal. Ya Bu. Pantesan daharna hayang ujung daging si ieu euy. Ayeuna can dahar urang. Can dahar. Sabab deungeunna jeung naon? Lodeh kacang jeung tempe ayeuna. Ai sombong pisan mane nya aneh. Mane ti Rahadi jadi jelema sombong Bu si ieu ngelegeg-legeg teuing. Di bangga sombong kan mah. Oh sombong. Teu akak apalon benernya urang mah sombong. Urang mah lodeh kacang, lodeh tempe manis. Anjir, legeg. Lamun kamari Guys. murid urang ngeunah dahar asupnya Bu. Ku sabab jeung naon Bu? Jeung beuleum lauk. Tah, ayeuna ge lamun jeung nu kitu deui mah pasti rikah dahar. Guys gitu tah. Jadi unggal poe teh si Nia teh sebetulna ieu pegawai anu paling rujit kahayangna gede. Beuleum lauk, anggur, Mantap pokona mah. Geus sakitu wae ieu. Saya transfer acan. Hah? Saya transfer acan tinggal ieu. Hah? Transfer. Transfer ti saha? Ih, kemana teh anu transfer 6 juta. 6 juta. Anu, jeung isuk jalan-jalan